Rindah wangi. Oh, bagus kira-kira. Ini nyala. Kuari masih gitu. Jadi kuari mah cuaca eta teu menentu dong baheula. Dong baheula. Ari baheula mah biasana cuaca goreng ki bulan naon, Bah? Hari baheula mah cuaca goreng eta, cuaca goreng. Pokoknya mah September, Pak. Itu mulai goreng. September, November, Desember. September, Oktober, November, Desember. Kayak eta 4 bulan kan. Eta goreng eta. Goreng eta mah baheula mah. Eta baheula mah sebut ke cara dipak gade loba samping loba piring eta. Sebab naon tah canda manusin. Canda manusin. Juare wayah mak cetek-cetek ditabrak ku mesin. Baheula mah can aya mesin can kan cetewak di sana aya mobil di daerah can aya mobil. Bisa aya mobil can aya mesin. Eta 4 bulan. Tengah laut. Tengah laut eta lain ngomong lalagan eta. Naon cenah cek urang ieu mah. Pranti nyangu teh ya, datang ke make sawang cenah. Datang ke make ieu sawang cek urang. Beneran. Baheula mah kiwari mah teu. Ai kuari mah cuaca teu menentu. Teu menentu kiwari. Teu menentu. Ayeuna bulan naon ge kadang aya mah badai eta datang bae teu bebeja deui. Kitu. Baheula mah jeung baheula mah bisa dicirikeun bubuahan bisa dicirikeun. Bubuahan tina buah. Lamun aya timbulna kumbili. Heeh. Eta tanggal kerti disebutna. Ge laukna laleutik. Laukna. Laukna sadaya kieu. Sadaya kumbili. Nah, laukna. Tanda alam itu ya. Tanda alam. Laju lamun datang lampeni mulai babuah ye. Heeh. Eta salatan mulai kolot. Salatan kolot. Salatan kolot. Ke lampeni asak buahan barat. Ulah. Ai baheula teu baheula aya kumaha urang keur ngorak keneh. Atuh nya keur Abah jadi pelaut. Jadi pelaut di tahun 70 bongbong ge. Kuari mah syarat alamna eta ilang. Jadi teu bisa nentukeun. Bisa nentukeun kuari mah. Bab Kuari naon? mah usipna naon di barat bae. Nyirikeun bulan bae. Baheula mah bulan sakieu ye di luhureun ieu ge. Bulan jam 12 mata poe. Saya eta surud. Kuari mah Ngegreng teh surud eta. Bener-bener saat saya. Kiwari mah bulan sakieu pasang kiwari mah. Gede nya. Pasang gede. Laju arus deui di lautna menurut arus. Bulan pajak eta arus eta kenceng lamun keraya. Dong ieu lah. Nah, engke bulan yang turun, eta arus yakin turun gitu tah. Jadi mengikuti bulan. Kiwari berjalan. Kuari mah harusnya kenceng-kenceng. Kenceng banget ya, ayo kumaha aing doang ya. Doang pangeusi alam nu kumaha aing dia gitu. De korupsi teh kumaha aing dia. Beunang bukan aing jadi ditewak. Ulah iluhan ya gitu. Gitu seru bae. Ai baheula mengatur eta Baheula tahun ka tahun nya. Tahun-tahun eta ngatur. Lamun cai bijil bulan gede saja eta. Kita luhur bulan surut saja eta kawan. Bahkan tandas eta nya, maksudna surut tandas eta surut panjang gitu. Surut panjang. Lamun bulan ngilikan sakieu. totok, ngilikan segala tanya di sisi laut. Kiwari berjaya. Abah di tahun 70 pensiun ke laut tahun Di laut eta lamun salah 35 tahun. bae. Laut. Geus lamun bobogaan kendaraan ge mah ge geus teu kahitung bae. Keur ngomong sombong nama. Geus teu kahitung. Ya di darat sih aya meureun sekitar 20 tahunan lah kurang lebihnya. Lebih mah moal meureun. Pertama turun ti laut, lompat ke Jakarta orang, ngirim lauk. Ya nelayan kan, sampai kiwari orang nelayan kan ya. Kan orang nelayan kiwari itu terjun langsung mengelola hasil laut. Kan orang tetap nelayan kan. Iya. Ieu es jeung ieu, Pak. Ari baheula Bah, ari eta ka lautna, laut naon maksudna model perahu naon Abah eta baheula? Perahu tempur, perahu gede. Perahu make motor kieu ge aya. Nanti aya motor kieu Maksudna maka ngalana make perangkap naon eta perangkap? pancing. Rawe, pancing. Oh rawe. Pancing. Naon bae sejenis pancing kabeh di Labuan sejenisnya pancing. Jarang nu jaring mah jarang. Saya jaring mah. Oh baheula mah. Jaring goledet aya. Jarang goledet aya. Jaring hurang teh, jaring kantong ge. Aya jaring hurang bae. Jaring rampus jaring. Jaring rampus paling ge. Jaring rampus celok ka jauh sebab naon? Tenagana tenaga ku layar, angin. Ya bener. Tenaga jukung paling banyak. Baheula mah masih zaman pancing melauk super kabeh Bah eta mah targetna nya. Tadi siapa? Orang mancing mah. Nya mancing melauk naon rata-rata gitu ngan mancing mah.
Ki model dagang es. 100 balok 4 poe deh. Es. Es. Kuduna Atuh kuduna 100 balok kita sehari. berarti 1 DO-nya. 1 DO. Oh biasa nama ieu es ieu 100 balok eta sapoe. Ieu mah karena cuaca kieu. Iya, 4 hari. 4 poe. Ada untung kumaha. Ku ongkosnya. Lain gua ongkos. Pulang kita es ku cai, jadi cai. Oh, bener. Jul berajul kembali na Jul. Oh, benar lah. Orang karyawan mah ya, keponakan ya. Ada bayar kan itu bodoh. Pokoknya masih saputing ngeuci 100 kudu 100.000. Menang Berapa ya. anak gua? Opat 400. 400. Gua di Itu 100 berapa ya? gua di mana? Awal masa pertanyaan bae eta. Berarti 500. 1.000 bae. Sekali keluar. Beak mah 100, 400 keluar. 400 Iya. Leutik sebenarnya es mah leutik. Eta ge 100 saya anggaran naon? Saya anggaran makan. Saya anggaran ngerokok ya. Itu. Berarti mah 100 4 Tapi hari. eta baheula mah dong kelar beureun ka laut banyak. Goblok, goblok. Paling bagus mesinan tahun 20-an eta bah. Saya mesin, Di kumaha ka tengahna. make layar, make gitu. Perahu gede ge. Perahu gede ge, make dayung. Deh. Kelar amat. Datang mesin tahun Kepres tahun berapa? Impres. Kepres. Kepres 80-an teman. Hah? Bukan 2. Eta karek mulai aya mesin teh zaman Kepres. Mesinna mesin tempel datangna. Naon mesinna Johnson apa Root mesin. Oh. Berarti baheula mah dong jukung bae kitu. Bang jukung bae ke Make lamun aya angin make layar. Terus ngajung di itu beka di nyata. Teh datang. 15 menit loh sih bere kurang 500.000. Beneran baheula mah. Lain laga. Tapi biak Lampung biak mana-mana. Biak ujung kulon biak Panaitan biak mana-mana. Make angin ge. Make angin. Atunya di layar gitu, di layar. Atuh angin guys kenceng maka panen angina. Perahu eta lumpatna dua Sempat. mesin. Dua mesin, aya mesin mah anggar kitu jalanna. Aya ku angin mah aya angin kenceng mah lumpat deui. Heeh. Kan angin itu selalu kenceng kapan? Angin. Sok barahan ka perahu gede eta bah. Tahu gede eta baheula ieu ge. 5an ke depan. Paling setik opatan. Ih, jasa seutikan. Seutikan mancing ya itu mah. Lainnya jeung payang kursin tadi teh disebutkeun tadi. Tapi eta sapeuting doang balik di isu gitu. Henteu, mawa uyah baheula di pedak laukna. Oh. Waktu teh ikan aya SG. Atuh apa balsa eta berarti ka tengah eta ngeuseup di peda laukna. Di pedak laukna mawa uyah 2 karung. Di pedak laukna. Kelar honya. Gas. Baraha poe sok biasana rata-rata eta ka Rata-ratana eta ya. Rata-ratana eta di 5 poe. di ditu di tengah. Di tengah 5 poe. Urang mah baheula mah teu bisa diprediksi. Sebab naon? Lamun urang ieu poenya kudu balik, teu bisa. Kumaha angin? Oh, bisa jadi 10 poe ka abadi. Bisa tengah. jadi. Lamun anginna ka belah Anginna- ditu bae mah Anginna kebuah itu bisa jadi. teu bisa balik. Benar. Baheula mah. Tapi sempat meureun kabeakan bekal ge meureun bah di tengah. Sempet. Tapi kan urang teh aya pulo. Kadang-kadang maka pulo. Modal sebesikan. Nya aya balanjaeun lah nya. Belanjaeun, ngajual lauk di ditu. Menang kata kabeli bekal bae. Ayo siap. Ulah kadinya. Oh, obahnya kelar teh baheula. Siap kadinya anak kadinya.